Sementara kita mesra-mesranya sampai semua mereda. Kan ku kenalkan sing kompaknya, orang lagi ngebanggakan bapak. hujan di tempat Assalamualaikum. bagus di tempat yang dekat rumah saja. Ya Allah, mugia abi biasa dari bapak anu saya ke keluarga. Amin. Hatur nuhun Pak, kesalawasna ngurus arurang sadayana. Ya, sami. Ayo Pak ditiup lilina. Aku cara ligela orang bagi-bagi pernah. Ayo Pak, makan dulu. Sekedapnya bapak balik kacailan kuat. Oh, Pak. Ya Pak. Berasa yang baik, cintanya besar. Maaf ya banyak. Kelak atuh udah bola si bapak. Si bapak kasar lila, nanti kamar mandi teh. Kalian coba. Astagfirullahaladzim, bapak. Astagfirullahaladzim, Pak, baru dah. Eta sih mau ngeruang. Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak. Bapak beneran, Pak. Pak. Oh, udah, Pak. Pak. Mesra-mesranya kecil-kecilan dulu ya, tunggu sampai semua mereda. Bapak na tega minghalaan, nyapan orang kejanjian dek mangkas umur bebarengan. Yang menikahkan abi adi tunggu rahayu jeung anjeun asa sebareng. Abi tarima nikah sasaran kawinna tunggu rahayu di almarhum Bapak Junet sareng mas kawin emas 3 kilogram tanah 3 hektar sawah 3 hektar sareng perangkat atas salat bayar kontak. Mas Sakti Redak, ieu PS dinten ieu 100 nulis ieu gerak beberes urang weh. Mak, agam sareng Agni balik ka sakolanya. Ya jadi sih gak bener ya segawe bapak. Ya, Mak. Ijang agam, ijang Agni. Dulunya, Mak. Apa ada angkat tambang lain, Mak? Ya, suksesnya. Ya, Kade. Pak, mengatur bisa kira si saja kita berkumpul. Ya tuh kan bapak nang gawe deui.
Bapa salaki abdi salamina anu sanajan keur sering kasakit kene tiasa ngahirupan keluarga urang malah janten jalmi anu panghelaan ninggalkeun urang. Barudak, dia ngobrol. Kedap mak, kermicen. Baik Bu, terima kasih. Ya mak, udah balik tadinya. Kedap mak, kena beresan pegawaian heula. Mak. Itu mak, di pegawai. Ayo nama geus garadenya anjeun teh geus jadi jarang ngobrol jeung emak. Nya mak, gua Agus keur mikiran pegawaian. Nya mak, agam oge tadi ke loba pegawaian Abdi oge kerniangan pada mangan anyar mak. Oh gitu. Kumaha pagawean aranjeun ayeuna? Kitu memang ngan loba nu ninggalieun. agama masih ajar keneng mah masih sok salah-salah. Oh gitu. Ada nek abdi kumaha? Abdi mah hoyong muka usaha sorangan mak ngan sieun ngamimitiana. Eta mah biasa neng, nu penting mah tong sieun nyobian. Ayeuna barudak parantos gaduh kahirupan sewang-sewangan. Maranehna teh getih daging bapa, upami maranehna teh aya, kumaha abdi tiasa ngalengitkeun rasa sono ka bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Wijaya dari Dewan Perwakilan Rakyat Komisaris Seksi. Saya bakal membicarakan tentang Amerika Serikat. Ya, mengenai tentang harga dolar yang semakin meningkat dan juga harga rupiah yang semakin rendah, sepertinya kita melakukan sedikit inovasi dalam ekonomi besar ya. Yang saya hormati anak kelas 9G yang saya sayangi. Mungkin ada sedikit revisi yang harus diperbaiki. Ini yang harus diperbaiki. Baik Pak, nanti akan saya perbaiki lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Abi nikah sareng kawinkeun Agni Intan Sari Galedeg binti Bapak Asep Galedeg almarhum sareng Anjeun Azam Marjan bin Bapak Ucup Suduki. Abi terima nikah sareng kawina Agni Intan Sari Galedeg binti Asep Galedeg dengan mahar seperangkat alat salat dibayar tunai. Mau para saksi?
Tina akhirna abdi ngan saukur kolot nu dipasihan janji anu tekung si ditepati nangning demi barudak abdi ridho. Oke, gerak tuang, Bu. Neng. Tutupan atuh jendalana, beli asup angina, karo gede mah kantikan anu repot. Assalamualaikum. Bu, iya Agni. Punten pangtaroskeun kasih ibu. Tetiasa nepangan ayeuna nuju keur sibuk. Nya Bu, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bu Ponte. Iya, putrina Bu Ayu. Tadi putrina Bu Ayu nelpon. Teu bisa ngelongok minggu ayeuna. Nuju sibuk ku pada melan. Ohnya, bieu tuang putri Bu Agni nelpon saurna teu janten ngelongok minggu ayeuna keur sareng dibuku pada melan. Anu jantan emutan, pilih emak kumaha onam di dieu nyalira. Emak teh tos majeng ka sepuh, tangtos kudu aya nu ngaulaan. Sanes abdi, Kang Agus sareng Kang Agam. Tadi Bu aku nelpon, hampun tentina tak cantiasa nepangan saksi ayeuna. Baktos oge saurna Pak Agus sareng Pak Agam. Tah ieu raksukan pangirim sadaya tuang putra. Mangga gerak dianggo, ditambi ieu artosan titipanana. Nuhun ya. Kami. Angkur kieu nya amanana ka aing. Apa malana teh jalma sibuk tentu boro-boro ngadoga ngurus indung, ngurus anak yang teu kasiweur. Mun kitu mah atuh kulangkeun be aing ka lembur. Nah, sapados majanglar hayang ngiring sareng abdi di dimah kain mengunan abdi rorongpuk abdi mah kalega parantos kamari tos disiapkeun sareng aya rencangan abdi nu khusus. Mama mau angkat di dieu. Sataacanna abdi teh nida dihapunten. Tangtos emak anu satadina miharep bakal ngajak di lembur teh nyalahan. Nya sakadina abdi tos bunga tureureuh ditugaskeun di lembur sorangan teh. Tapi geuning katalian ku jodoh anu antupna kudu nuturkeun tur ngiring pun lanceuk. Tangtos ieu teh ngajahatkeun kumaha emak. Geus jadi kewajiban pamajikan menurut kasalaki Neng. Geus tong dipikiran Neng. Anu jantan emutan, pilih emak kumaha onam di dieu nyalira. Emak teh tos majeng ka sepuh, tangtos kudu aya nu ngaulaan. Sanes abdi, Kang Agus sareng Kang Agam. Abdi tos miwarangan bicicin. Sangka nyarengan emak di dieu, tapi upami teu kasaksen, langsung kaayaan emak unggal linten mah angger we malang. Geus tong dipikiran, mama cukup dibaturan ku si Cicin. Tapi mak saya nama ngiring abdi, sok mak hoyong nanaon, tangtos kudu dipupujuhkeun. Doakeun we emak di dieu sing sehat. Sadaya ge ngaraos dosa upami ngantunkeun emak di dieu kumaha mun emak gering sanu rek ngurus emak di dieu. Di baheula nanti batur geus jadi dulu, kan bae bicicina maturan emak. Bicicin teh deungeun teu katalian naon-naonan keur sasote saur kasarna pendah bae diburuhan. Katambi bicicin ge gaduh keluarga teu salamina ngaulah-alaan bakal awon kasebatna di nu sanes. Meureun cenah nu jadi anak ngantem indungna. Bari abdi Kang Agus jeung Agni teh kasebatna tos macakal mampu ngurus kolot anu kari hiji-hijina indung kunjungan abdi sareng saderek sadayana. Upami emak keukeuh bae alim nyiring ka dayeung
nya atuh wios abdi ge nu ngelehan, abdi saborondoyot nu bakal ngalih ka lembur. Abdi bade mutase ti Pademelan, moal ngamutan karir di Dayeuh. Nu penting asal tiasa ngawulaan mah. Ya, agam teh pembisana ngalihakeun hati kolot. Adik dia sawah jeung imar dikumahakeun, tinggal ti bapa jeung emak. Teu kedah salempang mah, ieu rorombong sareng sawah teh moal dikukumaha. Tangtos janten tanda urip abdi Kang Agus sareng Agni bade diriksa tur di hade-hade. Malah abdi bade rereongan bade miwarangan tukang bas kanggo ngarerepihan. Urang dijantenkeun villa bae, nu ngurusna mah tetep dicicit saminggu sakali urang ngariung di dieu. Emang emak tuh capek? Namun aya nu ngabancan mah teu karasa capena. Yang geus satu orang bagi tugas we nya. Mohon kos kitu we bece petanggeusna. Resepnya mak beberes kos kieu babarengan. Masalah wasna nanti anjeun. Nya tuh ke urang beberes bareng deui nya. Tangkuna. Agam anak kedua abdi anu omonganna pangtiasa nenangkeun hate, nangging anjeunna pisan anu munggaran ngajadikeun abdi bingung di mana tempat anu sakuduna kanggo cicing sareng ngalakosana sisa hirup. Assalamualaikum nak, Agus Asmuli. Mun a capeknya sok dia kelak. Kumaha Gus, pagawean lancar? Lumayan lah nak, pegawaian seueur. Ulah dipaksakeun teuing, kesehatan mah lebih penting. Mohon mak, ari mah kumaha di bumi teu bosan. Aya AA, mama bawa ngarasas nyorangan. Tenanaon A, emang ngartos, anjeun berusaha pikeun kahirupan. Salami urang siap pikanya A, emang geus cekap bagja. Agus jadi mak bakal salawasna aya ke emak. Agus putra cikal abdi anu janten tempatna kadua abdi dititipkeun ka murakan abdi. Anjeunna oge sami wae kasibukan ku pandaleman saring hariwang tapi tiasa ngurus abdi. Tungtungna kegiatan silih titip eta lumangsung dugi ka penerangan putri bungsu abdi. Ma punten, Ustabab Agus coba pegawaian, sareng baik neputing wae. Agus minta hampura sareng minta izin ka emak bade dipindahkeun ke Bumi Da Agni. Sabab di Bumi Da Agni mah emak pasti kaurus. Ya Gus, kajen, mangga dah menyusahkan Agus. Nya mak, hampura Agus nya mak. Adi we kumaha? Baik, kita. Ma atos we geus mah capek. Ieu kan we ku Agni. Ah, teu kedah neng, mama geus biasa. Abi mah tebeki kalangan kos kitu. Tong kitu eta mah abdi. Tapi ieu mah urang. Ari mah ka mana? Mama teh yang gede beban.
Di dieu dipicen, di ditu dipicen, nangging upama ieu nu pangasesna kanggo kahirupan aranjeun. Ibu ikhlas narima masa sapu ibu nu sakuduna dipungkas babarengan sareng aranjeun. Ya Bu. Jadi kapal di mana? Bade ka saha, Bu? Bade ka rorompok pa, bade milarian rorompok. Lepat alamat panginten teh, Bu? Tapi darah rasa nama di pali dia, Pak. Ibu nenek, bicicin Tete. Parantos lami tepat tepang sareng bicicin tetela seueur parobahan anu kacida karasna teu karasa waktu parantos nyandak alih sagalana. Ibu, bumi, sawah, sarang tanah atos dijual ku putra Kaden Sutowo. Ayeuna mah arek dijadikeun parumahan. Naha, putra teu wawatos ka ibu. Saatos ngawangkung saring bicicin ngeunaan kahirupan urang akhir-akhir ieu sateu acan patepang deui abdi kakara terang yen anak kahiji abdi parantos ngajual bumi sareng sawah kagungan bapa. Emang Bapak bawa di kamana? Abdi bade mayar tanah anu kamari atos di parantos jeung Pak Agus. Pak Agus ada luhur, ayo ka abdi jelaskeun. Ayo siap. Pak Agus. Wilujeng enjing Pak, abdi bade parantos mawa artos kanggo mayar tanah. Alhamdulillah hartosna Bapak parantos sapukeun hargina. Leres Pak, 200 triliun. Oh, mun Pak 200 triliun. Mun. Sok, mangga tanda tangan lah. Gini. Ya, Pak. Oke, atur nuhun. Iya berkas. Oke, siap. Agus, Agam, Agni, aranjeun teh anugerah pangandaran nu kantos dipaparin saring dititipkeun dina rahim ibuna. Tahun lalu berjuta alasanku, maaf tak bisa pulang penghasilanku pas-pasan. Kali ini sudah Detik-detik sarakatul maut mangrupikeun penantian anu endah pikeun patepang deui sareng bapa salaki abdi salamina. dan tahun ini ku bisa pulang. Oleh-oleh sudah di tangan, tapi anehnya bukan kau yang menyambutku. Oh ternyata kau yang lebih dulu pulang. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu,
Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku masih amati. Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu. Nanaon mangartos anjeun berusaha bikin kahirupan salami orang silik pikanya mangges cekap bagja. Sesi potret yang selalu ku benci, aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, satu dua. Jadi kewajiban pamajikan menurut kesalahan neng, gak tuh pikiran neng. Abi mah terbukti kalangan kos gitu. Tong gitu, eta mah abdi. Tapi mah orang. Hanya papan dan namamu, menawan sehan wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Bis, ada kan dalam tersebut pemilihan yaitu bisa diberi kabar anime tersebut itu susah apa ya yang ingin lagi Pak. Agak muli mamparantos teu aya. Dibahas kan bagus. Enggak.